Ngarona itu bagan awewe ya. Ngarona aya nama tahun 2006 aya nama cenah kudu ku awewe cenah. Kumaha ya pada di kudu digaji ya. Soalnya ya rana unggul ngarona mah khusus rana ning molor akhirnya di dia tuh molor heula gitu. Ah, Serius ya. molor gantian eta atuh molor heula aing di dia ya. Tong molor sia teh, pan sidik bagean. Bae nu penting mah di pos rona. Balik deui. Nu penting mah di pos rona ngarona gitu. Eta mah rek ngadon molor, lain rek ngadon ngarona. Nyarek ngarona kalau murungkut. Bae nu penting mah kabagian ngarona we. Udang sia teh. Karena antar da bakal ditinggalkeun geura. Akeun bae molor di pos rona. Aing mah ditinggalkeun atuh teh gerarana ah ge. Najis yeun duda. Tong ninggalkeun aing goblok sia teh aing ngarona sorangan ieu. Najis yeun duda. Mantok aing oge atuh ah. Aing mah rek mantog.